Gua mana teh bener yang kawin. Hah? Ulah waka kawin. Kudu kieu heula ye. Ayeuna satahun tutur-tutur bujur abah. Naon maksud tutur-tutur abah? Segala gerak-gerik ekonomi abah jeung tentang kehidupan keur ka akhirat ke tuturkeun maksudna menuturkeun bujur teh. Tak engke ieu. Nya. Geus beres ayeuna ditareteun satahun nutur-nutur bujur abahna nimba ilmu ti abah. Tangke 2028 maneh. Ya 2027 sampai 28 maneh random dina naon, lain random dina postingan. Random cara usaha teh kabeh nu geus diajarkeun ku abah teh lakukeun kabeh. Tangke 2028 pilihan mana nu geunah nya tah eta tuluykeun. Tah engke 2029 nepi ka 30 teh maneh geus boga usaha nu tetep. Mana nu tetep anu matak ngahasilkeun kakarek di dinya maneh hayang kawin. Siapkeun heula usaha anu matuh nu datang ngahasilkeun. Ya awewe mah loba gege geus loba duit maneh mah naluturkeun. Lamun maneh kawin ayeuna engke maneh dipanjirikeun ku awewe kumaha lamun kabur maneh pamajikan maneh teh kaparaban minta jang meuli wedak eueuh jang meuli sido eueuh jang meuli kuota eueuh riweuh matak ayeuna mah targetkeun heula nepi ka 2030 nepi ka taun 30 teh pernahkeun lah usaha nu bener tata ayeuna mah tuturkeunna buntut abah cara tentang ekonomi keur ngayakeunna teh kakarek hirup mah karek bisa senang. Lamun maneh ayeuna tetap hayang kawin hek wae abah mah ngararang hayang kawin mah ngan akibatna engke maneh bakal dipangkaburkeun ku pamajikan maneh dan ningal da katipu awe teh asupna bogo ka maneh teh sugan teh loba duit bisa usaha efek teh maneh teh pagahan teh peureum wae teh bisa usaha. Tah teh ayeuna mah dipikan 2030 mah usahakeun belajar jeung nyeun usaha anu ieu anu mata kadatangeun hasil. Naon ayeuna mah usaha anu pernah digarapkeun ku abah pigawe ta engke pilihan mana nu batang ngahasilkeun anu leuwih alus eta dilaksanakeun dituluykeun. Ibaratna HP posting mana nu loba eta tuluykeun kitu random we heula cenah lah ceuk suhu mah mun dina posting mah kitu karti. Herek buru-buru kawin teh moal kitu mah nya. Ulah teh mah sok dahar sing wareg arek kumaha dan nuturkeun abah mah nuturkeun bujur abah mah abah udud ngamih waktu dahar hayang di jalan barang dahar abah barang dahar maneh barang dahar nek naon deui atuh hirup ayeuna mah kari bener-bener nuturkeun bujur abahnya sampai jucung. Rek siap semangat hatur nuhun.